Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya Kang Haji Channelnya. Urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi baraya Kang Haji Channel dijalemberkeun rezekina, dipaparinan kesehatan, dimudahkeun, dilancarkeun dina sagala hajatna. Aduh. Alhamdulillah baraya kudangat ayeuna ya di pasar sore dinten Syaidul Ayam Jumat Barokah. Aduh, alhamdulillah ya. Urang masih dipaparinan kanikmatan ngarenghap ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kudangat ayeuna ya Kang Uje nuju di kebon pakuan. Luka di mana ya Kang Haji Channelna cenah saurna mah tadi tos beberes ya meja cenah kangge kasumpingan tamu kete luka tamu saha lah pokona mah. Nah, enak mah urang langsung wae lah ka dapur umumna cenah saurna teh tadi atos ngala sampe bledug cenah persiapan kangge aya tamu engke duka tamu saha ya barayanya Kang UJG kilang terang. Pokoknya malah orang tinggal ya ayeuna ya Kang Haji Channel nuju melahan sampai beladug. Tuh yo hau nama barayanya Masya Allah pokoknya mah. Waduh, Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Alah nuju naon Kang Haji? Ya kararasan abi piwarang ada ngebantu sila sampul Nya pada aya rerencangan kadian namun hoyongna goreng sampo cenah. Oh hoyongna teh nyariosna nya janten upami teu goreng sampo cenah abdi mah dedeupun sapertos kamari teh. Janten hoyong wae cenah mangang kitu abdi. Ai sampo kieu mah raosna mah jeung Cikopai Kang Haji. Oh ieu teh name ku abdi bade di kumaha olah heula. Oh baraya ieu mah atuh sampo beureum atuh nikmat ieu mah ngapros Kang Haji tuh. Ayam milayan sampo kieu mah sesah. Sesahnya tuh. Jual di daerah ieu anu aya teh. Kebon pakuannya tuh. Abdi kamari meser nu sanes kurang madap dah. Kurang madap. Ayeuna sabaraha kilone sampo bledug? Goceng. Goceng masih kena gocengnya. Masya Allah tuh baraya. Hoyong cenah sareng si kopi mangga ku abdi ke di. Oh pantesan eta ninggal aya meja ieu aduh. Nuhun aduh. Masya Allahnya tuh. Pejabat ieu teh aduh. Pejabat waduh. Allah yo aya daun sampeuna oge bari diurap ieu teh. Nuhun eta ngeteri raos mah Kang Haji mohon tuh salagar kieu ya Kang Haji laras ya. Nya di kebon mah nya di saung mah naon Kang Haji nya. Wah naon. Urang teh ku bersyukur mah nya. Patuangan anu matak manfaat teh kana patuangan. Patuangan teh. Duh alhamdulillah ya Kang Haji baraya tuh. Ujungnya tuh. Nah eta si kulitna di piceun wae. Piceun lah da susah di sakedik. Padahal mah bisa dijadikan kerupuk. Susah. Sakedik pangarsa. Oh sakediknya. Seueur mah teu janten masalah. Kerupuk lah teh jadi naon ka didemes teh kitu. Nya. Tuh baraya aduh ya Kang Haji Channel mah itu dibuang itu ceuing coba ya lamun di baraya ya kulit sampe ieu bisa diolah janten non wae baraya ya Kang Haji Channel mah kirang minat cenah ieu kan kulitna teh padahal itu lamun di cikur bawang bodas ya pamit lapat mah cengek nu lada ya wah mantap atuh baraya ya kita ya si kulitnya ya tapi kena direbus heula barayanya ya teh sesahnya aduh tuh. Yo Kang Haji Channel yo. Semangat kanu ngenyoh mah euy. Da segala rupiah oge amun teu ngenyoh mah. Nu syuting teu ngenyoh mah kurang madep gitu. Kurang madapnya parepaosna nya. Seueur nyarios teh kirang dipercepat. Aduh. Padahal mah urang teh nya ku ngenyoh heula mah pikirannya jadi eces kitu nya. Eces kana netepan rada raos sakinten enggal. Kabujeng netepan kan terus kabujeng netepan kan raos. Oh nya. Oke. Margi ari asar mah indungna poe Kang Haji Channel. Indungna poe ari asar mah. Enggal lah gitu. Gitu. Pados raos.
matak urang teh kedah engal-engal pami asar mah ulah diengke-engke Kang Haji Channel. Itu buki haroream. Buki haroream gitu soalnya asar teh indungna poe eta teh. Barang dahar unggal dinten akhirnya tepan 5 menit sesah. Tah eta bangsa ieu mah nya. Mugi lah kabaraya-baraya Kang Haji Channel macing dilalaketkeun ibadahna gitu nya. Amin amin. Dilalaketkeun ibadahna munajah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh. Kasaha urang Nya urang teh pagunganana. kasaha pamuntangan teh Kang Haji Channel nya urang teh mun salain ka Gusti Allah mah gitu. Da ayeuna pamuntangan ka manusia mah loba cuk cole geuninnya. Olewe uit ono. Nah eta tapi ka Gusti Allah mah aduh gitu ulah dugikeun ka. ulah duwi ka ieu. Malahan mah ieu Kang Haji Channel Allah Subhanahu wa taala dugi ka 2 kali nyarios Kang Haji Channel. Nuhun. Fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusro tuh jadi maka dina setiap aya kesulitan teh pasti aya kemudahan. Dugi ka 2 kali ta Gusti Allah ngaulang lagi. Urang teh. Jadi libatkan Allah dalam setiap urusan gitunya ta. Model ayeuna Kang Channel ta nuju nyiksikan panginten eta teh nya. Nyiksikan sampe sangkan raos, sangkan ngepros bari sholawatan. Tah, jadi raos kolot baheula mah geuning kitu nya. Bari nyangu bade masak teh geuning bari sholawatan, ngahariring ku sholawatan. Komo sholawatan Jibril teh mah nya, Masya Allah teh berkahna eta teh paedahna Kang Haji Channel nya. Tah kitu. Teh janten raos teh aya kabingungan. Tah eta leres pisan. Leres pisan ku sholawatan mah hate ge tenang. Amun saur anu luhur ilmu mah amun tias langkung-langkung ngadamel bom nuklir bom nuklir nuklir bom atom nya amun ngabeledogan teh langkung-langkung kitu. Tah kitu atuh aduh jadi karaos alhamdulillahnya terus diraoskeun kudu kagunganana tuh ngepros kieu ya aduh alhamdulillah ya Kang Haji Channel. Oke abi nyobiannya ngaraosan ya cing ngaraos juga nama ya. Masya Allah ya. Oh kedap di bade sumping tamu nya. Oh alhamdulillah tuh disambut tamu ge baraya. Samut ku goreng. Samut ku goreng sampe saya-ayanya. Anu sanes lah tos teu aneh barang tuang. Entah iyo. Jadi makanan favoritna di Kebon Pakuan mah sampe beledugnya. Alhamdulillah. Nyalah sok atuh kitu mah. Diracik heula kewe Kang Uji mah nyawa asak nya. Iya beres. Tah gitulah alhamdulillah tuh baraya Kang Haji Channel cenah bade nyiap-nyiapkeun lah. Tah palidinya tah dihandap. Ya. Cenah bade ngaracik heula baraya ku bumbu rahasia. Bumbu rahasiana masih dirahasiakeun nu kanaon pokona mah ngapros. Naon buatan singkong beledug Kang Haji Channel mah ku abi ditaros teh naon wae bumbuna. Dari pasian terang baraya kelah orang kelek-keteknya. Naon ieu bumbu rahasiana sampe beledugna baraya dugi ka ngepros kieu. Aduh. Tah panginten sakieu heula baraya kin ke dilanjut deui lah. Pokona mah tong hilap ka baraya-baraya Kang Haji Channel. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna. Ya. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.